Bima lo. Saya kira kena mulu kuat kok gitu nanti kena. Kuat gitu. Tinggal ye. Waduh, salah lengkah tuh. Benar. Doi, tinggal doi. Beres deh. Menuju. Mau kuat si Bima. Deke saya dong. Tinggal coba bong gitu atuh. Kembang cangkok kerja kusuma kembang cangkok kerja wartamang ya. Duh anjir. Cari jin deui dari itu si Bima. Yo aku atas si goblok. Awak nama. Waduh, nyerang deui ka si Udana. Mundur si Udana. Dah, saya ngeplos eta mah. Langsung karep, nyampuk karep, tegang. Bayangnya, namru deui, namru ceklan mana namru. Waras tu jati-jati tu bakal waras oleh yang kemang cokok yang musibah kemang cokok jawa. Damang ya ni. Jam deui. Iya. Kapangi sia caketreu. Paingan menang Panawa. Da ieu. Naon kitu? Bieu moal kemang. Da karege bae. Kemang boleh, kemang naon? Ya, aing nyaho buka kemang cakung ya kusuma. Licik, nakal licik. Oh, siap. Kerasa yang saya kerja mah. Tinggal saudara. Tinggal tunggu. Siap. Panuju siap. Ngagoler dewa. Sok saya sebut kemak deui sok. Sok siap kemang bobadotan masa kalian. Kresna lantaran dibekem sanajan dina manah tapi tetap kaganggu ku kejadian modegi lajeng nyerat dina taneuh ku indung sampeanana kabina-bina teuing teh cicing iya tidak kesal aja tuan gua ngomong gua yang ngasih Allah nyebut kemang gua bila teuing licik sia teh iya mana orang teh sing sireumkeun Kang sireumkeun puas hantu mah oyab itu si Mai ditangkep teh oyab Kang iya supados rada eta nongtonna paling itu gayu tapi ulah jauh aing moal digali sia itu make kembang urang kuat naon eleh Kresna ngecepan ka Arjuna parantos surti anu temus kana manah Arjuna yen tilas cicing Kresna kedah disampurkeun Kakang Semar ieu nu aya rasa yen kaula kudu datang ka tilas nongtonna Kakang Batara sae atuh nuhun pot sampurkeun aya naon tilas ngadeg neraka Batara saena nah ya kamar cacing naon pot aya kamar cacing ulah iya mana bapak maneh Pak ya dieu kumaha wae dulungan ya iya doakeun bapak tuh
bulan nepi ka cenah boborot kitu dulungan ieu era Pandawa ieu naon kan tingali Kang memang aya kanyataanna tidak tembus rasa kaula dok aya naon plan aya aksara naon ieu teh yakin diserat ku sampeanana aya sugan abdi gambar cacing kan ya oh geuning ieu teh tulisan kan seratan leres seratan naon anu pangluhurna mah wis ugane Bambang Puhune Bambang Sulaksana Puhune wis ugane Bambang Puhune singkiwa rada ningser singkiwa rada ebea Pak ka bulan kawas-kawas anu kudu ditepikeun ku kaula ka Kakang Bima ari hartina wis ugana teh geus waktuna tinggang puhu pingpingna ngan rada ngeser saeutik nyaeta saluhureun-luhurna saluhureun tuurna cing atuh Kang kumaha cara nepikeunana nyangakeun ka Kakang Semar oh sae tulungan Kang sawios abdi we nuhun cepot tawala bantuan silaing dewek silaing cepot naon urang ka tengah lapangan urang ngaharewasan Juragan Bima teu meunang aya nu kaitu hayang ditewak lalawara teuing supaya ulah kate nyeun ku jelema ieu jadi pangna abdi ditiup teh moal kate nyeun ku jelema-jelema anu aya di dieu lalajo abdi ditiup sang sidawala heeh ka bapak ku abdi nepi ka kitu-kitu gua katinggalin kudu nagih maksudna tah ieu urang apalkeun sajajar hewan hah kumaha dewek nu pangluhurna wis ugane sok apalkeun ya abdi dawala dek silain nu kadua bapak mah naon teh wis ugane kedua Bambang Puhune singkiwah rada ningser nu mana nu babarinya eta we anu rada nyingsat ieu mah lain rada nyingsat goblok rada ningser dewek wis ugane Bambang Puhune singkiwa rada begang singkiwa rada ningser dibanting siapa ini tong kemana karep ngomong rada begang nya apakeun ceuk dewek wis ugane Bambang Puhune sing balalageun hirup teh singkiwa rada ningser sok singkiwa rada ningser apalah sok sing gancang sia dola uji ku aing wis ugane Bambang Puhune sing gerak barare hirup teh Allahu Akbar
si eta belatnya lah aing ngapakeun geus kolot ampun kalenana singki wara daging sar 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 la daging sar anu singki wara teh geuning singki wara daging sar singki wara daging sar sok wis ugane bang puhune wis ugane bang puhune singki wara daging sar sok lah apa wis ugane bang puhune singki wara aja dewok hai kumaha atuh jadi main ya bibi ya ayo mau ketinggalan sia tuturkeun aing ayo cek bapak wis uganenya cek si lain naon bang puhune cek dewek naon cing bang bagian akah naon cing singki wara daging sar tah singki wara daging sar cek aing mah si lain lamun poho keur bejaan bae ayo belajar tolong deh hidup silana hidup silana hidup Kurawa ya wis ugane kan tulung geus setengah eling setengah luntir dek jalma saha sia teh kurang ajar ayo udah siap belajar kagebuk aing kan wis udang siap aja wis ugane ulang wis ugane bambang puhune singki wara daging sar maksudna naon buluh wis ugane eta wis ugane jang tulikeun jang bang puhun ujang bang puhun cager sing siringkeun sing kayo sing sireumeun lain eta naon sing cek aing naon sing kieu warna nanging sar eta bisi siling pohon kena bejang ku dewe bang sing
singkiwa ma eta radang ngising geus nyingga hah nyingga singkiwa geus ngarti ai ya singkiwa radang ngising ya nu gara-gara ya eta syawani anjing ka dieu nyoba katingalieun usaha iwati ku agan ya bener sia teh ketinggalieun ku batu teu tong ka ku eta mah oh teh lalu teh wah mau ketinggalieun wah maju sia bima goblok Bima barang emut karena purwa daksina purwa marang wiwitan daksina wakasan emut kaeyang nyata abiasa yen abiasa teh kapungkur kantos dilayap ku Siyudana jadi sapana abiasa ka Siyudana apesna Siyudana bakal dina puhu pingpingna emut kadinya Bima jangina tangi wah bener udang deui Bima ana ingkang pakamutusakeun jiwa kadira wah wah Milasya, modar, ampun, oh ya, hidup, di pihak Kurawa sadayana pada ngahuleng ngaragamenan numutkeun carita dina pawayangan ieu Siyudana kenging saminggu mah kegerungan dina palomeran aya nu malire kitu kaya nyaeta bakal disambung kana lalampahan Jaya Gangsira nyaeta aya Kurawa anu kabur Partomarmo jeung Aswatama anu kiwari teu acan kapenang kitu numutkeun carita nya wong becik bakal kaciri sanajan sagede siki sasawit bakal aya balitunganana nu mata kade sing hati-hati oge bahwa dina teka, dina ucap, jeung dina lampah manusia mau bakal aya balitungan ya selamat kagungan maksud sakulawargi Bapak Camat selamat kulawarga besar Pemda Daerah tingkat 2 Kabupaten Bekasi selamat aku masyarakat kecamatan ieu Cikarang selamat anu nonton selamat anu ditonton selamat tetep selamat ieu lalampahan kurang cekapkeun deui ka dieu permios Celeste Solo pamitan sanesna ieu lalampahan urang tungkas ku kemang tinetik sabaraha saleutik malam